Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif fi hadzal kitab nafa'allahu bi ulumihim wa ighfir li ahlihi wa asyratihi wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma astur ujuban mu'allimi anni wa la tadha barakata ilmuhu anni ya qawiyyu ya matin ikbi syarrul zalimin ya amanal khaifin najina mimman nakhaf. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Baca heula Narul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ari rukun Islam eta aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji ka Baitullah. Ari rukun iman Kalimah la ilaha illallah nu ayat 12 huruf nuduhkeun kana ibadah dohir sareng ibadah batin. Ibadah dohir sadayana aya genep, ibadah batin ge sadayana aya genep. Kamari dugi kana nomor 2 ni ibadah dohir ibadah batin, ayeuna kantun nomor 3 tina ibadah dohir ibadah batin. Nomor 4 tina ibadah dohir teh wa zakatu, zakat ngaluarkeun zakat. Sakumaha nu tos dibahas dina rukun Islam. Jadi nu disebat wa ita zakati teh ngaluarkeun zakat. Kasaha dipasikeunna henteu ka sembarang jalmi tetapi mustahik kasaha ka mustahik zakat. Nu berhak nampi zakat sadayana anu aya sabaraha golongan? 8 golongan, 8 asnaf ya. Kalayan syarat-syarat tertentu di antawisna geus hulu tepung taun, kadua aya harta nu dibikeunna, katilu aya mustahikna. Itu zakat secara dohir. Ai zakat teh tujuanna naon? Ngabersihan harta urang. Dan zakat sendiri diambil dina zakat. Zakat di dinya teh artinya ngabersihkeun. Tah secara dohir ngabersihkeun harta. Sabab eta harta teu dizakatan teh kotor, tapi bahkan keluarga Nabi sabab zakat teh adalah kesangna jalma-jalma nu digarawe kesangna jalma mukmin. Terus salarasna mah lamun urang ningali kadinya mah urang teh dibagi kesang tapi parabutnya hayang. Tah hayang jadi kesang sabenerna mah. Tapi da ari urang mah aya hak ka manusia biasa mah ai ka Rasul mah jelas ngamuliakeun. Ai urang mah sudah berkorah mulia. Urang jelema kotor mata zakat ge mun ditempo secara dohir mah kesang eta teh. Tah urang parabot kesang sok hayang paheula. Zakat secara dohir, tah secara batin zakat oge nan sami ngabersihan hate urang. Jadi hate urang teh kudu dizakatan sami. Zakat dohir mah zakat batin mah kada lain tahun sakali, setiap menit setiap detik kudu dizakatan. Maksud nanti di rumah dibersihan. Ulah nungguan ke sataun zakat non zakat hate maksudna ngabersihan hate. Da sampai ogeran geus numpuk itu kotor dosa.
Komo tumbuhan satahun teu karatan nah, maka salah satu zakat ngabersihan hati teh aya kamari ogenan dina kautamaan la ilaha illallah sareng Kanjeng Nabi sahaja manu maca la ilaha illallah 3 kali dina sadinten maka eta kalimah la ilaha illallah teh ngahapus likulli danbin asobahu fi dalikal yaum ngahapus kana dosa nu tumiba ka urang dina eta poe. Jadi la ilaha illallah bersihan deui isuk teh aya deui dosa teh bersihan deui kitu we ngurus hate. Ulah diantel sina nepi kana melegna engke atuh lebaran cenah rek dihapus teh. Ulah kaburu hiji bisi maot urang rek nepi. Kaduana dari lebaran ogenan belum tentu dihampura. Kadang-kadang mah urang ogenan isuk-isuk ulah wakajika kalau jeung pamajikan hampura sering bubarkeun kasalahan pamajikan minta hampura kana janten salaki-salaki teh kitu deui nyuhunkeun hapunten kana jadi istri. Terus beres eta rek dipoto urang ribut budak eta ka senggol kana meja murah gelas peupeus dan carekan dari deui atuh jadi anger gitu tah harita mentah hampura harita keneh ge adinya kasalahan mah anger dicarekan jadi kumaha ulah nungguan tahunan ngahapus dosa teh tos hiji zakat secara dohir secara fikih aya hukumna baik itu zakat fitrah atau napi zakat anu sanesna jadi aya aturanana tepung tahun aya mustahikna aya hartana dicekel di leungeun urang keur dibatur itu baru bisa ngaluarkeun zakat tegas nama geus nisab. Terus eta secara fikihna secara dohir ibadah dohir anapun ari ibadah batin nomor kapilu teh nyaeta as-sabru sabar kahiji kamari dibas tawakal ibadah batin nu kadua tafwid tah nu katilu ayeuna sabar ieu teh semakin tinggi deui nilaina teh kamari nomor kahiji tawakal mah ngawakilkeun hate ngawakilkeun percaya hate kanu ngawakilkeun ka Gusti Allah nu kadua tafwid ari tafwid mah atas limulillahi bijami'i umurihi pasrah sumrah sadayana ka Allah dina urusan-urusan urang eta mah geus level deui level luhur a'la minat tawakkuli leuwih luhur tibatan tawakal nu katilu ayeuna as-sabru sabar geus tawakal tos tafwid hate urang tambahan deui as-sabru naon cenah sabar tah ieu sabar yakin leuwih sulit tibatan tawakal tibatan tafwid emang sadayana geus dipasrahkeun cek tadi ogenan tawakal geus diwakilkeun ka Allah tapi urang masih kene aya ragu kene atawa masih kene aya non kretek dina hate teh khawatir kene ieu bakal bener mah itu bener mah geus diwakilkeun ka Allah hasil mah jadi mah gitu aya kene saeuti tafwid we pasrahkeun mangga nyangakeun ka Gusti pasrah sadayana teu aya keraguan tah pasti hasil ti Allah teh teu sesuai jeung teh urang tah dorong ku sabar geuningan heueuh ari ge diwakilkeun ka Allah teh kieu tah rugi dagang ogenan tadi diwakilkeun ka Allah teh kieu tah ketika nempo hasil ti Allah saperti itu rek mah sikap hate urang maka nomor katilu as-sabru sabar ongkoh geus dipasrahkeun ka Allah tapi hasilna cek urang teu alus cek urang teu katarima urang ngamun kan aneh gitu kan berarti tawakal tafwid teh kurang makana nomor katilu lebih penting deui as-sabru sabar kenaon cenah ari ngaran sabar teh wa huwa ari ngaran sabar jaisun nafsi eta meranganana nafsu kana naon alal masyaqi kana kasulitan kana kacape wa anil jazai jeung merangan kana putus asa. Jadi ngaran sabar mah lain ngawakilkeun hate ka Allah, lain masrahkeun sadaya urusan ka Allah, tetapi sadaya urusan kehendak Allah nu dipasihkeun ka urang
jaisun nafsi ketika aya teu sesuai jeung kahayang urang teh perangan nafsu urang teh sinana lima kanu dibere ku Allah. Kan judulna ge tadi geus tafwid, kan tadi geus tawakal. Ayeuna hasil tafwid jeung tawakal teh tahqiq cek Allah teh. Rek kumaha teh maneh rada teu merean. Hate urang teh rada mung, rada teu narimakeun. Dan capek gawe urang kumaha ai gaji geuningan kalaka dianyu. Ari ngomong nama siap kes bayar belaan ku urang teh diborongkeun dan diparatkeun sapoe ogeuna. Ai pas tek ditagi gajina teu aya injing deui mah. Tak arek kumaha teh urang. Kurang-kurang mah kan ngamuk nya. Matasna sabar, hate mah hayang ngamuk, nafsu mah hayang ngamuk nafsu mah. Ngan cek di dia ari ngaran sabar mah jaisun nafsi perangan eta hawa nafsu. Perangan kana naon al masyaqi tina kacape nya capek tos digawe. Capek tos bobolong kesang kudu nama bayar harita kene kesang cantik geus kudu langsung dibayar jadi anu nya atuh ngamuk hate urang teh tah perangan ketika urang timbul rek ngamuk perangan eta nafsu urang capek mencape karasa yakin buktina ge aya awak mereungeus ripuh digawe tetapi didinya kudu diperangan lamun urang hayang menang predikat sabar. Ketika orang menang predikat sabar mampu ngaluluhkeun nafsu urang tina menghadapi kacape maka didinya ditaikeun derajat urang ku Gusti Allah. Ketika geus ditaikeun derajat ku Gusti Allah atuh moal matak aya bisa ngunggulan moal matak aya bisa ngaleuwihan dan derajat geus ditinggikeun ku Allah. Maka sok sanajan pangkatna secara dohir masih karyawan biasa gawe buruh gawe berat gawe ieu tapi dibarengan ku ikhlas ku sabar dina digawena itu lebih mulia tibatan jalma-jalma nu barosi itu gawena ibaratna. Dan nu paling mahal mah adalah hate anu sabar. Tadi dia hayang naikeun derajat teh sulit urang boro-boro bisa sabar kitu kapanan ala masyakatan gitu ya non ala masyakin tepan karena kesulitan wa anil jaz'i bahkan kali tenang putus asa isuk mama hayang deui digawe di dia sanggeus kamari geus dibayar teu menitah dege hoream mu itu kan putus asa anu teu ieu teh ya maka didinya perangan emosi kurang ketika rek ngamuk menghadapi kacape kemudian perangan deui tina angan-angan pikiran putus asa aya mah gawe ditah ulah aya kitu terus digawe terus berjalan dina kacape masalah urang naon masalah urang capek masalah urang rugi jaisun nafsi perangan eta nafsu teh maka insyaallah urang jadi jalma anu sabar. Nah, ieu sabar teh hasil tina setelah urang geus ngawakilkeun cek tadi lamun haqqo tawakkulihi bener tawakalna naon wae hasilna pasti bakal narima ngan lamun tawakalna can bener cek tadi masih barengan kuragu tafwid ka Allah na masyarakeunana masih kene naon masih kene ragu maka ketika nampi hasilna teh sabarna matakna kudu bener tawakal jeung bener tafwidna di mana wae jadi naon wae kudu sabar di dieu melak pare jadi petani kudu dibarengan ku sabar da urang mangan saukur ngajalankeun teu apa-apa hasilna nama ulah niat hayang hasil gede cek tadi ge wakilkeun ka Allah tafwidkeun kemudian urang damel di mana di kantoran sami ngajalankeun syariat hasil nama kumaha engke ulah nyarande kadudungan lamun urang misalkan jadi pedagang ulah ngandelkeun tina dagang mah aya untung aya rugi aya tiiseun aya haneuteun didinya barengan ku tawakal barengan ku tafwid hasilna ogenan barengan ku sabar keur didamelna pasrahkeun ka Allah geus beres damelna sabar nampi karena naon dipasikeun ku Allah. Tah sakitu kuncina teh jadi ajengan sami sing sabar sing ikhlas gitu. Capek tuh ngecangkeun keur kumaha wae keur iraha wae kadang-kadang aya nu maot dikeprok teh anu sabaraha ge kudu. Tah jadi ajengan teh lamun dibarengan ku sabar insyaallah tawakal tafwid jeung sabar insyaallah bener jadi ajengan.
ya mah pilihan mun urang kene mah ngahudang kana are jam 12 kali itu mah tidak menerima tamu. Ieu karunya mayit waduh ngurus nunggu arek sare ajengan hese diurangkeun da eta. Dengan tersabar gitu. Nah, maka erek jadi jalma anu mulia mah teu dincak saha-saha wae asal bisa tawakal, bisa tafwid, bisa sabar merangan hate nalika keur aya kacape, merangan hate nalika keur putus asa tina permasalahan, insyaallah jadi jalma sabar ditaekeun harkat martabatna ku Gusti Allah. Hiji ibadah batin barurat hukumnya batin mah sholat mah siap lah maksakeun zakat siap maksakeun ngan ieu kudu sabar ya berat pisan dicarekan ku pamajikan ge kan lawan kumaha ngalawan deui geus insyaallah geus teruji lalaki mah meunang tentang sabar jaisun nafsi cenah ge perangan hawa nafsu urang wa ala salajengna qala al-aqami saur ulama namina al-aqami ari ngaran sabar teh nyaeta as-sabru jaisun nafsi ala kuryatin tatahammaluhu wa anil ladati tuparriku simpel saur Imam al-Aqami mah ngaran sabar teh merangan nafsu tina naon ala kuryatin tina nanggung kacape wa anil ladati tuparikuhu sareng ninggalkeun kanikmatan. Secara simpul nama kieu secara lempeng nama menanggung kesulitan meninggalkan kenikmatan. Eta disebut sabar. Urang digawe di batur atau urang didamel di mana wae keur dagang. Tah didinya teh aya untung, aya naon, aya rugi, aya untung, aya nikmat, aya capek. Tah ngaran sabar perangan hawa nafsu ku cara naon, ku cara nanggung sakabeh kasulitan bae capek ogenan, keun bae ripuh ogenan, keun bae cepat mahina ogenan, nu penting urang digawena ikhlas karena Allah bari pagawean halal. Tah didinya ketika geus meunang kenikmatan didinya tinggalkeun eta kanikmatan. Hartina ulah waka hayang hasilna tapi tuntaskeun heula pada melanana. Tah eta disebut sabar. Can beres mah damel, can beres mah dunungan, can minta istirahat. Sok urang teu naon damel we heula. Capek pisan teu kuat ulah wakaeun salagi can beres mah damelan. Jadi tanggung segala kesulitan eta ngaranna sabar. Ulah ieu mah ibaratna kita keur gawe di teh pas aya dunungan we gawe teh. Getol getol langsung satset gitu kan wah tadi kerdeung ke nangtung langsung apinya kalau naon dora tah geus beres eueuh we mandorna eueuh dununganana dari deui ngopi deui dicogok pagawean teh eta teh sabar artina teu bisa naon teu bisa menanggung kesulitan meninggalkan kenikmatan. Jadi di mana we posisina kudu sabar tanggung segala resiko. Mun ibarat mun didamel, mun ibarat anu ngajar, mun ibarat anu takbun, sok we ikhtiar ulah kitu kacapena. Itu sabar. Jadi ngaran sabar mah cek ulama kadua mah aqwalani mah nyaeta menanggung kesulitan, kemudian naon deui meninggalkan kenikmatan. Eta sabar. Artinya tong kahayang nikmat sok heula tanggung heula ieu kacape tanggung heula ieu kasulitan. Eta ibadah dohir ibadah batin nomor katilu nyaeta sabar. Pengertian sabar mata jalma nu sabar mah bener darajatna ditaekeun ku Allah. Contoh nanti adalah Nabi Ayub alaihi salam. Apa nu kauningan teu damangna ogenan lami satu acan tedamang mah anjeunna teh seorang raja Nabi Ayub. Seorang raja, orang kaya, istrina seueur, putrana alus karasep sadaya, kabeh ogenan diuji ku Allah, diuji kesabaran maka dugi ka jadi kasus kana golongan Nabi Ulul Azmi.
ngagungan kamuliaan teh naon sababna sabab mampu lolos tina cobaan ujian ti Allah ku cara sabar dan meh eta teh kapanan ku setan teh digoda gitu. Ieu Nabi Ayub teh seorang raja cing urang goda sugan pedah iman ka Allah teh pedah jadi raja pedah beunghar wang copotan hartana setan dicopotan hartana ku setan mulai jadinya tegaduhan harta tapi Nabi Ayub lempeng ibadah terus ka Allah agar kenehnya ibadah wae naon atuh orang copot aya nama anak-anakna diparaehan anak-anakna maot sadaya kemudian apakah Nabi Ayub bergoyah di mana henteu lempeng ibadah ka Allah sabar teh anggar keneh wajib naon deui atuh imahna diduruk anggar we istrina lalungit kabeh desa saorang tina seueur istrina kami dicaranakan eta teh ibadah ka Allah dugi ka badana atuh aya meureun pedah boga awak jag-jag keneh meureunna mesin harta tidak ibadah diberi penyakit dugi ka penyakit terus menerus dugi ka teu biasana naon cek kasar mah cek paribasa salawasna ulah dibeukeun teh dugi ka teu aya wani menyentuh itu sieun menular penyakitna da mun ibarat aya nama virus atawa naonnya anu mata leungit kulitna jeung dagingna gitu virus mengerikan tapi tetep we lempeng ibadah ka Allah nampi we dugi ka istrina ogeuna teu gaduh biaya ngajual rambut potong rambutna istrina teh dijual kalau meseroti di pasihan diguapan kanu janten sarogena nyaeta Nabi Ayub alhamdulillah ladang sabar eta nu tahun-tahun teu aya nu eta teu aya nu ngabaturan bareak hartana tatana kekayaanna habis ngan biasa istri unggul salehah tidinya ladang sabar mah setan oge mengalah wah bener ieu mah lain ku peda harta loba lain ku peda istri nu garudis lain ku peda anak nu karasen bener ieu mah ibadahna ka Allah teu mampu heun setan ge kumaha sabada kitu berangsur-angsur ti harita damang deui bahkan dugi ka mana deui dugi ka jag-jag dugi ka janten raja deui ternyata ujian di Allah rek naon erek naikeun derajatna seseorang hamba teh Allah mere ujian matakna dina sebagian keterangan mah ida ahaballahu abdan ibtalahu di mana Allah rek mencintai hambana ibtalahu sok dicoba jika urang baheula lah kerbobogohan kapanan sebelum menikah teh sok diberi tantangan ku pamajikan ku calon pamajikan namun benar hayang ka abdi sok tanggal sakieu tanggal ieu kudu datang ka imah kudu naon bere cobaan urang keur teu bogana naon urang kudu nyangharpan ka kolotna tapi ku sabab Allah urang maksakeun nah ternyata eta mah hanya nguji bener keseriusan urang tah Allah gerek mencintai hamba teh intala sok dibere coba tah itu coba tina dagang jadi tiiseun tina awak sehat jadi gering tina naon deui tina usaha lancar baheula ayeuna jadi bahkan jadi bangkrut eta teh ujian naon tujuanna urang supaya boga pahala sabar lamun urang beunghar Pak boga moal pahala sabar moal naon kesabareunna harte loba nya tapi nu sabar mah jeung sada mun teu bogana naon kakara dina sabar tah tina ladang sabar tina sabar eta ditaikeun darajatna cek tadi ari ngaran ditaikeun darajat ku Allah sok sanajan rupana mah sederhana tapi eta teh leuwih mulia tibatan jalma nu beunghar ku harta bari poho ka Allah gitu aya jalma beunghar ku harta tapi poho marema ka Allah tara ibadah ieu mah jalma teh miskin sangsara imahna ge leutik ngan peda boga sabar tah di hadapan Allah memuliakeun jalma eta tinggi darajatna mata urang teh bersyukur jadi jalma miskin teh jadi jalma fakir supaya bisa sabar. Dalam beunghar mah urang teh moal bisa sabar. Matakna aya sepuluh matina teu boga jadi loba aya deui tina loba jadi teu boga. Maksudna kumaha? Tina teu boga jadi loba. Pinten. Tina sabab urang teu boga harta tina sabab urang jadi jalma sangsara maka urang teh jadi we cicing ka pangajian cicing we di masjid
maka ketika menang ilmu nu manfaat tidinya menang ilmu anu loba ti Allah. Ayeuna tina loba jadi saeutik kusabab urang teh loba harta, loba proyek, loba bisnis nepi ka teu mampu ka masjid acan, teu bisa ngaji di masjid, maka tina loba harta jadi saeutik kemanfaatan, jadi saeutik ilmu ti Allah, saeutik darajatna. Tuh matakna urang teh nu hadir di masjid teh, urang nu hadir dina pangajian teh pedah naon, pedah urang teu bogana naon. Dalam urang boga harta loba mah wayah kieu gana mending sare nonton ieu gagayaan we naon sih. Anu pesawat urang teu bogana naon ka mananya kaselan geus ngaji. Walaupun kitu cek kasarna walaupun tina dasar ieu nantak mun di pesantren kieu kitu suku guru sok ditaros teh. Oh, ieu santri nu hadir dieu aya teu nu masantren ka pesantren nu budak dari pesantren keun belaan urang ngajual kebon, ngajual sawah, ngajual tanah. Eueuh kadang-kadang mah dipiceun ku bawor budak teh geus ka pesantren. Nah, tapi lamun di sakola nu bararadag cenah kuliahan kan beak sagala ngajual demi naon anak aya ka pesantren mah keur susah sesa. Nah gitu. Urang mah araya oge nanti dia cenah aya di dia budak bupati, aya budak wali kota, aya budak camat, rata-rata budak petani, budak miskin pesantren. Tah lamun balaeuhar maka kabeh da masantren kabeh. Namatakna hikmah tina miskin teh kitu, hikmah tina fakir teh kitu. Kadang-kadang Allah mah kitu. Jadi jalma fakir lamun naon ek ditaikeun darajatna ku Allah ya secara etana anjeunna daek neangan ilmu. Da lamun beunghar mah urang lamun urang loba sagala mah belum tentu urang aya di masjid. Matakna jalan teh kitu ti Allah teh. Awaklah karaos ku urang ogenan gajihan ibaratna nu bulanan. Keur awal bulan mah numpang teh gaya kerja kabeh mah nyengir we seuri gitu. Kayak nges akhir mantap kolot nguleng gitu. Lemah teu lempang gitu. Jadi gitunya ketika aya duit jadi asa gagah gitu. Jadi aya kagagahan. Tah didinya artina ketika keur gagah mah kumaha kewe kalem ieu we diajak itu teh aya keur mah kakara diajak digawe nu leutik oge hayu siap. Kenaon sawa butuh. Tah maka kuhalna sakitu urang jadi jalma miskin teh sing miskin ogenan sok sanajan harta miskin tapi sing beunghar harta hake maksudna kumaha teteplah jadikeun kesempatan ieu ku Allah sengaja urang dijieun miskin teh mantap Allah can mere kabeungharan ka urang teh sok sieun urang teh dibere kabeungharan ku Allah tapi urang jadi jauh ti Allah. Netapna sengaja ku kami teh mane mawa ka dibere da Allah mah maha uningan cek urang ya Allah abdi teh mun beunghar mah arek ieu bohong Allah. Mantap mah geus maneh mah alus kana miskin da kudu maneh sok ngagrowe ka kami, maneh awae sok menta we ka kami. Da mun beunghar maneh mah menta ka kami. Aya jelema dibere gering, ya Allah cagerkeun abdi ulah. Naon sababna? Lamun ek cager abdi badah bohong. Mantap mending kene gering maneh mah sabab keur gering mah aya ngadoana aya eling ka kami. Tah kami mah resep ku elingna. Dan geus cager mah eta jalma teh numpat pokona ka Allah teh. Matakna dibalik gering, dibalik miskin, dibalik cita-cita urang can tercapai, tah eta teh aya hikmah, aya kebaikan ti Allah. Ngan kusabab urang mah teu apa, kusabab urang mah hayang teh kudu kahayang urang, kudu sehat wae, kudu beunghar wae, budak sakola kudu lulus wae, budak usaha kudu lancar wae. Jadi kahayang urang teh kudu sesuai jeung urang wae. Teu bisa teu inget ka Allah nu ngaturna, maka ketika teu sesuai teh menyesal gering. Tamatna dibarengan ku sabar. Tina sabar eta teh aya hikmah Allah anu besar. Kunaon can tercapai wae cita-cita, kunaon can sehat wae, kunaon can beunghar wae, Allah punya rencana anu sae kanggo urang sadaya. Urang dikersakeun kieu alus cek Allah, walaupun cek urang mah betah kesel pas gitu. Tapi urang pun berusaha bisa sabar, bisa membaca hikmah di balik segala perkara nu diciptakeun ku Allah. Ta eta kapanggihna teh ku ibadah do batin eta.
hiji ku tawakal, kadua ku tafwid, katilu ku ridho asabar. Kantun ke aya di kaopatna ridho kaleuwih tinggi deui kalimat juhud kagenep taubat anu ke tilu deui. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparing kasabaran Allah dina sagala perkara. Sabar lain berarti cicing teu usaha, tetapi sabar bisa ngendalikeun emosi ketika urang bertemu jeung naon jeung takdir Allah nu teu sesuai jeung kahayang urang. Alhamdulillahirabbil alamin.